kacaturkeun deui kayaan Kusnadi nu diobrot ku munding tatuna geus maju kacakeun ukur nungguan jagjagna pon kitu deui sobatna si Aday najan can cager pisan tapi lempangna geus teu jijingkrungan deui. Harita Kusnadi keur diuk ditepas di baturan ku si Aday sobatna. Oh bunga wing teh oi Kus, ngali laing geus maju ka cager. Cek si Aday ngerasa bunga ningali Kusnadi sobatna geus kaciri jagjag. Lain kari lalinuna ieu teh. Aduh, lalinuna unggul lainna teh. Tapi 2 atawa 3 poe deui mah awak teh bakal jagjag kawas bihari. Eta kumaha ngeunaan Nyi Mimi? Temal Kusnadi tumanya ngeunaan Nyi Mimi. Eta bukiri pukus euy. Palon si Aday kawas nu seunggah. Paru ripu keke. Nagering naon Nyi Mimi teh? Kusnadi ka cidarewaseunana ngadenge caritaan si Aday teh. Guring, nah saha nu guring? Cek si Aday bari kerung. Apaan tadi cek ilaing Nyi Mimi beuki ripuh? Panon Kusnadi teu sirikna buncelik ka si Aday. Oh atuh mah tak rogopkeun heula ce uing cacarita teh atuh. Lain hartina ripuh nandangan panyakit Kus. Cek si Aday garo-garo teu ateul. Si laing mah ari nyarita teh tara ecreuk. Dipotong-potong sia teh. Atra Kusnadi amek. Oh ulah goncong amok ngaburung amarah atuh. Kudu sabar jeung tawakal. Bisi jadi matak pikeun diri pribadi ke namahan kasakit. Lantaran perkara umur mah atuh dah tayang nu apal eta contona mangsarja. Cikene jam 10 pabeberang dahar potra babarengan. Nah atuh ari jam 11 tekebat kaburu ditempas ku Kusnadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ampura mangsarja kuring teh sok loba banyo. Cek Kusnadi bari cari nakdakan. Keke nasaha nu maot? Cek si Aday bari coloho. Kapang si laing nu ngomong mangsarja? Wow geureuh si laing teh. Temal Kusnadi bari muncereng. Lain kadinya lompatna atuh Kus. Oh maksud kuring teh cikene jam 10 dahar botram babarengan jeung Mang Sarja. Nah ari jam 11 Mang Sarja geus dahar deui. Kitu maksud wing mah. Kitu ceuk si Aday bari ngahehe seuri. Kusnadi kacida amekna beungeutna atra beureum. Nafsuna ngakidir asa dilonyeng ku si Aday. Naon hubunganna sia teh? Perkara umur jeung barang hakan. Balik ya. Amun teu balik cokor si laing di pengkoran sia ku aing. Panon Kusnadi tangka molotot kawas nu hayang ngrekeb ka si Aday. Oh nya teu naon weuing rek balik. Ngan perkara Nyi Mimi ilaing bakal lapur moal meunang beja. Cek si Aday bari cengkat. Sajongjonan mah Kusnadi ngahuleng lajeng nyana. Lamun lain si Aday Kusnadi bakal nyamos moal meunang beja ngeunaan Nyi Mimi. Sok si laing diuk deui. Namun tong loba ngalonyeng kapan apal dewek teh karek meunang cocoba disuruduk muning edan. Leuwihna teh eta sasat dewek teh keur geuring pikir ngalang layung. Dikojot hate ti kusruk mamaras rasa ku Nyi Mimi. Nu geulis teu woleh kacipta dina kongkolak panut. Sareuneuk saigel teu sirikna ngaririwaan unggal mangsa. Cek Kusnadi lumengis pikawatireun. Si Aday ukur nyerengeh seuri. Kunaon ilai ngadon seuri? Cek Kusnadi deui panuna mencerong ka si Aday. Oh ilaing meuni pinter ngareka bahasa euy kawas Pangarang. Oh kitu tah. Pangarang dongeng ieu pan bisaan ngareka bahasana. Eta ning Mang Yepi rompis 2. Tak kitu Kus. Pangarang mah cenah euy, loba bikangna. Sapa loba nu kagemang. Aku mah we Pangarang dongeng ieu Ratu Toloheor. Pan loba sia teh bikangna. Tapi lain mah euy mah hiwal. Kadon sakadang muning we nu kapincut ku ilaing teh. Si Aday ngeuh keui seuri.
ganeng sia sekali di ngomongkeun muning sungut ilaing dipopokan podol kotok sia Kusnadi kaudangkeun deui amarahna. Atuh ulah gambil nafsu kaudang amarah tuh goreng ke balukarna onajan kungsi teu hasil kana tareka lain arti kudu rentas pangharepan atuh Kus urang kudu anger usik diri ngijatkeun awak ngolah akal jeung pikiran yangan tamat teu cukup ku hiji atuh tapi kudu nyungsi kaunggal pananyaan sebab urang mal apal jampe nu mati pangawasan nu matuh teh disaha ayana akhirna nyimimi bakal kabandang ka bawah lelembutana ku ilahing Kus kitu pokna si Aday nyaritana tatagna keranan puguh bae Kusnadi tangka colohok ngadenge kekecapan si Aday teh leungeun Kusnadi ngaragamang nyabak tarang si Aday bisi bae hareeng Ari uing ngomong bener dianggap hareeng gilaing mah udah jeung nyana atau bisi si laing hareeng lantaran caritan si laing teh kacida bedana meninggalkeunna eta kawas pandita Kusnadi nyerenge seuri kagugu ku omongan si Aday ari perkara reka carita mah teu mung aya di saha sabab tiap jalma miboga pangaweruh sewang-sewangan anu penting mah ilaing kudu gegem dina nyiar tareka kudu pangku dina nyiar ikhtiar ulah sumrah pasrah samemeh sagala panajati tina kahanan atuh karti pisan ku kuring begitu tadai saterusna kumaha tuh Day cek Kusnadi kacida katajina ku caritaan si Aday sakabeh makhluk nu aya di alam dunia Gusti Hangtu atuh papasangan ukur nganti mangsa nungguan waktu pikeun ngahiji itu deui dina masalah kehirupan Gusti Hangtu ku pangeran dimilikan utuk tongo walang taga cicir jangkrik kogodongan geus pasti dirizkian ku mantena cek si Aday nyaritana dari anak kerana badis hiji kolot mamatahan ka anakna eta omongan si laing aya ku tegep teu nyangka si laing boga pangaweruh nu luhung Day ewe kataji pisan cek Kusnadi bari gogodeg ngarasa katarik ati ku omongan si Aday tutong jauh-jauh contohna bae Nyi Iroh tatangga uing pan sarua dimilikan nah kumaha kitu Day oh jadi nyage Nyi Iroh randa apaan teu burung werono temal si Aday teu kireum-kireum ke eta mah lain dimilikan teh tapi Nyi Irohna we sok gatrik meureunnan siapa aku si laing dipencugeug pasusubuh dasar panita dulacis panon Kusnadi bunceli ka si Aday atuh eta manging pangeran anu uning temal si Aday ngagak-gak seuri lemur Cimanglid ngadadak leuwih rame tibatan sasari nu daragang geus ngajalajar minuhan jajalaneun sirikna teu sirikna padugdekan pon kitu deui jalma-jalma geus balawiri minuhan sakuliah panggung hiburan dina poe eta pisan umina Raden Adeng bakal aya pintonan ronggeng mapag palebat sok sanajan pintonan ronggeng dimimitian dina mangsa peuting nu lalajo geus mimiti dararatang Raden Adeng salaku pamangku haja tos nyiapkeun sabubuhan punggawa kademangan kumargi seueur wartosna samangsa pintonan nu narongton sok ngadadak baru ringas ari Raden Adeng teh minangka raina Raden Sasmita nu nyepeng kalungguhan salaku demang di Palima dina dinten eta oge Raden Adeng nembe rengse nikahkeun putrana nyaeta Den Lia nu ngengengkeun Raden Dadi putrana Raden Amas nu jeneng Demang di Bingbin dina mangsa harita anak pangagung geus pasti bakal menangkeun anak kegeden najan teu menangkeun putra menak oge saeutikna menangkeun anak jalma jegud nu loba pakayana minta kopi namang eta we sepancauna sakalian cek hiji lalaki bari nyuplak dudukuina
Oh mangga jang. Malu boga warung gentak baik nyeun cikopi bari ngawadahan sepan cau. Mangga nyangakeun. Cek tukang warung bari nunda cikopi jeung sepan cau hareupeun eta jalma. Nah nun mang. Ke jam sabar aja namang ronggeng teh di mimitiana. Pokna si lalaki bari ngarongkong kana sepan cau. Ari nguping mah panci ngaluluh tanu. Namun kapan ketinggal ku anjeun nu bade narong tontos ngarahleut sarumping. Dupi ujang di mana kawit? Walon tukang warung ngabejakeun ngeunaan waktu pintonan. Sakalian tumanya ka eta lalaki. Kuring mah ti kada mangan bingkin, sakantanan we jajak panganten pamegat. Nyata Raden Dadi ka dieu, karara selatu da teu puguh laku teh duh. Nya ka dieu we ulin. Emal si lalaki tetela manehna teh salah saurang nu milu nganteur ka panganten lalaki. Uluh, teu geuning. Nya kitu we jang. Pun mang moal tiasa ngabibisani. Kolinggi dinu hajat teh atuh sasabade reureuh asa teu marumpang. Cek tukang warung bari seuri. Nya kitu pisan mang. Aduh kuring can mulang teh. Awang hinggu panasaran hayang lalajo si pangalmi teh. Pokna si lalaki bari nyerenge seuri. Sanes ngalelewa tuh. Mangge sami hoyong ningali teh. Ulah mung saukur wartos ti batur. Nu pajar gulis na kawas bidadari. Tukang warung ngagak-gak seuri. Dina wanci tunggang gunung. Dua kareta kuda arasup ka pakarangan bumi Raden Adeng. Nu kabeneran araya didinya raronghok hayang apal kanu datang. Ari anu datang tayalian reng-rengan dongeng mapag balebat. Pribumi mapag kanu anyar datang. Juragan Danu katingal keluar tina kareta kudana. Disarengan ku garwana Den Idah katut Ratu Arum. Nu sejena ge sarua kalaluar tina kareta kudana. Para nayaga jeung ronggeng nu sejena ararasup ka hiji rohangan nu geus disadiakeun ku pribumi. Ari Juragan Danu sareng garwana Den Idah nepangan ka pamangku hajat kairing ku Ratu Arum. Ras bae sadayana marunjungan kanu araya didinya. Teu hilap ngawilujengkeun oge ka panganten. Juragan Danu sareng garwana gukek caralik kitu deui Ratu Arum diukna caket Den Idah. Samangsa Ratu Arum muka tutup beungeutna. Kabeh nu araya didinya ukur pating polohok neuteup ka Ratu Arum. Raden Adeng sareng garwana Denoni kalintang kagetna teu gaduh sangkian. Anu dilani si pangalmui teh geuningan kalintang geulisna. Pon kitu deui panganten istri Den Lia kalintang katajina ku Ratu Arum. Sok sanaos pakulitan anjeunna ge sami bersih. Namung upami dibandingkeun sareng Ratu Arum atuh kacida tebihna. Panganten pameget nyaeta Raden Dadi teu wantu neuteup lami ka Ratu Arum kasieun ka pendaku garwana. Piraku cenah nembe ge pisan ngadahup tos aya pacogregan. Kula teh ngarasa bunga pisan Kang Danu ka hiji anak kula geus salamet. Ari anu kadua nama tayalian wireh Kang Danu geus cunduk ka dieu jeung reng-rengan ronggeng mapag balebat. Nu sasata mah geus jadi sabiwir hiji ronggeng mapag balebat teh geuning kasaksien ku urang ku Kang Danu eta jalma-jalma geus pada dararatang ti suklak ti siklukna. Berkah kula teh bisa ngahibur ka balarea. Kitu kasauran Raden Adeng ngadugikeun kabingah manahna ka Juragan Danu. Oh akang ge sarua milu bungah rai. Bisa nyubadanan pangangki rai Adeng. Sakula warga di dieu heungan omat bae nu ngajaraga pintonan kudu kekep. Ieu teh dua kali pintonan teh paciweuh wae nu lalajo baru ringas teu bisa dikadalikeun. Walar Juragan Danu disarengan ku Gumujeng. Dina eta wangkongan Juragan Danu oge nyuhunkeun cing langkung tartib utamina mah nu ngajaragi samangsa pintonan. Margi tos dua kali pintonan nu narongton teu boleh baru ringas jadi ngariweuhkeun pikeun balarea. Kantenan bae atuh Kang, kula ge geus ngadenge nu lalajo nyieun kariweuhan.
wah eta pisan kula ngadatangkeun sabubuhan punggawa ti Kademangan ngawayagah kajadian anu teu dipiharep ku balarea utamana mah heuh kula selaku pamangku hajat. Tapi kula tidak bisa ngamaklum lamun ulah lajo ngadadak ribut teh heuh sidik pan ngabukti si Nyai sakieu geulis gademol ngapanan. Saur Raden Adeng ngareret ka Ratu Arum anu direret ukur imut ngagelenyu. Oh gitu pisan Rai Adeng, Rai Adeng. Tapi mugi bae di dieu macing leuwih tartib. Tapi akang ngarasa regreg ari aya sabubuhan punggawa Kademangan mah teu melang teuing. Ari catul mah moal aya tungtungna teh Kang. Heuk sok ayeuna mah gara dalah heula. Sakalian bae parasmanan. Lantaran kadaharan mah geus ngajalagirag eta kadinya tah. Sok Jang. Nyai. Kitu kasauran Raden Adeng miwarang ka para tatamu sangkan taruang heula. Jangjang peuting geus ngalingkup cirining mang sabeurang geus lekasan. Di sakuliah panggung geus caraang ku cahaya obor nu rapang meh diunggal tempat. Jalma-jalma geus ngalaliud minuhan tempat panglalajoan nu daragang saribuk ngaladangan nu jarajan. Ibeh juru kawilang deket di panggung hiburan aya 3 jalma keur aruplek ngobrol. Ari nu saurang mah diharudung sarum beungeutna ditutupan ku teregos. Daya lian eta teh Kirahian nu dibaturan ku Sueb jeung Ukar. Sakumaha rarancang harita basa dilemur sampayan. Lamun Kirahian arek ngahaja datang kana pintonan ronggeng mapag balebat, Kirahian banget ku hayang apal kasih pangal muih nu matak ngageunjleungkeun pikeun balarea. Telila diantarana panata acara geus naik ke panggung nu lalajo ngadadak jempe. Palawargi sadayana anu ku simkuring dipihurmat langkung tipayun simkuring nyangakeun salam pangwano. Dina ieu kesempatan simkuring nyandak amanat pamangku hajat. Nyaeta Raden Adeng anjeunna kalintang bingahna tos rengse nikahkeun putrana nyaeta Enden Lia ka Raden Dadi kanggo ngebrehkeun ka bingah manahna. Nyaeta Raden Adeng teh sejana ngapiburan ronggeng nyaeta ti lingkung seni ronggeng mapag balebat. Anu kawitna ti lemur nagrak ari pupuhna nyaeta Jang Sugih nu taya sanes putuna Kilendra ti Ciangsana. Urang bakal nyaksini kana pintonan ronggeng si panggal muih nu kiwari geus jadi kacapangan balarea. Ger nu lalajo sarura kawahing ku bunga. Panata acara nuluykeun deui biantarana. Saacana pintonan dimimitian kuring miharep sangkan ieu pintonan cacap nepi ka rengse nu lalajo cing tartib ulah nyieun kariweuhan. Tamu sakitu ti sim kuring mangga wilujeng nyakseni panata acara nutup biantarana. Nu lalajo sarurak deui bari kaleprok. Jang Sugih salaku pupuhu lingkung seni ronggeng mapag balebat naik ka panggung ari Kirahian. Waktu ningali Jang Sugih naik ka panggung teh panona ngaburileng ngemuka cecep. Jang Sugih teu baca carita ukur nepikeun panggeuing kanu lalajo sangkan tartib ulah nyieun kariweuhan. Waktu Jang Sugih cacap biantarana pamiri geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden. Ger nu lalajo sarurak deui bari pating saruit. Nyi Entat jeung Dedah geus araya di panggung rengkenek duanana ngengklak ngibing. Gerakanana geus leuwih hade kusabab mindeng dilatih. Duanana ngakiplek marengan suara pamiri. Nu lalajo sarurak kataji ku ibing Nyi Ronggeng. Para tatamu aya kana 5na marengan ngibing para ronggeng disusul ku nu kadua nyaeta ayeuna mah tinu lalajo nu kabagian ngengkelak ngibing marengan ronggeng teh. Nu narae ka panggung aya kana 4na. Eta nu ngibing urang mana euy? Jeung disasarung tae ka patutna. Ceuk urang mah tuh lahan eulah atuh mah pantes maneh. Ceuk nu lalajo geui kanu ngibing sabab disasarung. Oh sigana mah rek ngarungkup ronggeng beureunan eta teh jaheuh.
tembal baturna bari seuri. Rengse Nyi Entat jeung Nyi Deda nok cicin geus ngarengkenek ngibing. Nu lalajo sarurak ayeuh-ayeuhan kataji ku ibing nok cicin. Nok cicin ngaringkig kepat ngalengkah lalaunan. Gerakanana nurutan Ratu Arum, najan tacan sampurna, tapi matak narik ati pikeun nu lalajo. Sokomo nok cicin miboga rupa nu pantes. Para tatamu aya kana genepna nu maturan nok cicin ngibing. Nyi Entat jeung Nyi Dedah geus kadarinya deui. Ronggeng nu ngibing jadi tiluan. Tinu lalajo aya 7 urangna nu kabagian ngibing barengan ronggeng. Ger, nu lalajo sarurak deui beuki ngarasa kataji. Tilu ronggeng geus mintonkeun ka parigelan ngibingna. Anu dianti ku balarea nyaeta si Panggalmuih geus aya di luhur panggung. Sakumaha biasa sanggeus salam hormat Ratu Arum muka tutup beungeutna. Nu geulis campernik nanding widadari teh imut ngagelenyu. Atuh cep nu lalajo ngadadak jempe kawas gaang katincak. Kabeh neuteup ka Ratu Arum awahing ku kasima ku kagelisan si Panggalmuih. Kirahian nu nangtungna teu pati jauh ti panggung, panonna molotot nempo ka Ratu Arum. Tetela lain ngan saukur beja lamun si Panggalmuih miboga rupa anu kacida geulisna. Samangsa sora pamiri geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden. Ratu Arum ngarengkenek ngibing ngagiplek bari nyekelan karembongna. Ger, nu lalajo sarurak beuki tarik sawareh bari ajrag-ajragan bakating ku Sugema. Soca nu geulis ngarindat matak ti belat marengan imut pangirutna nu ngagelenyu. Nu lalajo marilu seuri pangrasa meureunnan imut ka maranehna. Aduh, ampun deka eta imut ni matak dendeuleun. Bisa pae molotot lain. Cek hiji lalaki bari ngusapan tarangna. Sok kodahar naonnya euy nungna. Eta boga anak nepi ka geulis-geulis teuing. Cek nu sejena panonna teu ngiceup mencerong ka Ratu Arum. Pamiri geus anced laer. Mere tangara kana gerakan Panggalmuih. Leungeun Ratu Arum ngajulang ngapa, marengan awakna dengklang katuka. Sukuna ngageser saeutik, Ratu Arum ngagiang Panggalmuih, imbitna ngagitek ngacet dicentok-centok. Panon Ratu Arum meletet kawas nganti lalaki mere pamahugi. Kitu deui. Biwirna nuruh ruy-uruy teh ngarenyu, biwir handap digegel ku inyana. Nu lalajo ngadadak jempe, panon nu lalajo barun celik, hatena ngadadak pating sareblak tepuguh rasa. Awakna pating saria kawas muriang paranas tiris. Kirahia nepi ka ngagibrig sirahna lungleng tepuguh. Dumadakan, tuurna nyorojot meh-mehan ngedeprek. Ger, nu lalajo mangkin eak-eakan mararotah kawas kaedanan. Ari Ratu Arum terus bae ngageang ngacet Panggalmuih. Para tatamu geus carengkat hayang maturan ngibing Ratu Arum teu sirikna parebut silih surung. Para punggawa kademangan lain ngajaraga kanu lalajo tapi barun celik neuteup ka Ratu Arum nu keur ngageang Panggalmuih. Nu lalajo geus silih surung jeung nu ngajaraga. Mimiti baru ringas teu bisa dikadalikeun. Jang Sugih jeung Jang Ahmad mita eureun kana yaga sabab nu lalajo mimiti maksa hanjat ka panggung. Para punggawa teu walakaya sabab nu lalajo kacida poharana. Jang Sugih geuwat muru ka Ratu Arum. Dituyun uragiru asup ka jero imah. Nayaga birat bari mawa pakakas pamiri sinden lumpat sieun ku nu lalajo nu mimiti baru ringas. Bruk, panggung runtuh sabelah awahing kuloba nu lalajo narai ka panggung. Para punggawa ukur bisa gogorowokan sangka nu lalajo ulah ngaruksak. Tetela najan dijaraga ku sabubuhan punggawa, tempona mah angger bae teu bisa ngadalikeun nu lalajo nu kaedanan ku si Panggalmuih. Ratu Arum miboga daya pangirut anu kacida ahengna. Sakabeh nu lalajo kaedanan ku manehna.
Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cak urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot nyinieu ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.